Halo Barayasan Bacak. Ayeuna teh urang aya di tempat wisata ya anu namina teh Saung Injuk. Ieu teh tempatna aya di Blok Ciinjuk, Desa Cipulus, Kecamatan Cikijing. Tempat ieu teh urang tiasa maropi sareng rerencangannya di dia. Oge tiasa apel sareng etana aya nu jomblo mah nya wayah nanya ya urang ge aramung teh sareng laki-laki semua. Ya pokoknya mah tempatnya di dia enakeun pisan, bisa langsung pesen kopi di bartender. Terus oge lamun maneh mau awewe ulangan pesen kopi wungkul era anjing kudu pesen dahareuna deui. Ya minimal nasgor lah. Ya tempatnya ya di Ciinjuk, di Cipulus, Cikijing. Mantap. Nama anu teu acan ka dieu dicobilah ka dieu soalna tempatna teh sejuk, endah gitu. Kanggo nenangkeun hate mah komo nu seueur hutang tah geus di dieu mah ngaplay pokona mah poho kan hutang teh aslian urang mah tara bohong. Sok cobian tah kopi-kopina nu kada dituna raos seger anget. Tong hilap, subscribe, like, and comment. Hatur nuhun anu tos nonton video ieu mugia dibarokahan.